Beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan anak sebab nu dibendak hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Meme sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiran anak dunia. Ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah, hudang sare nage ka Allah. Nu batak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah. Ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tampal. Hees tabae nama jadi hees tabae ge hees tabae jadi ibadah. Hees tabae ge lebih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Wallahu a'lamu bimaradi ing satuhune wong akeh kang tetep ing dalam sanding pangeran sira Muhammad ay al malaikat. Tegese pirang-pirang malaikat la yastakbiruna iku ora garumade ya alladzina yatakabbaruna tegese sarombong ya alladzina an ibadatihi saking ibadahan Allah wa yusabbihuna lan pada nyucikeun ya alladzina kabehing Allah yunazzihuna wa malayaliku bihi tegese ngabersihkeun ya alladzina ing Allah saking barang kang ora layak ya bihi kalawan Allah walahu lan kadua Allah balaka yasjuduna sujud ya alladzina kabe'ae ya khusulahu tegesenang tuken ya alladzina kabe'ing Allah bil khudu'i kalawan DP wal ibadati lan ibadah fakunu mislahum maka nasira kabeh iku umpamane alladzina mislahum iku umpamane alladzina Allah tadi miwarang ka Kangjeng khususna umumna ka urang sadayana nitah selalu zikir ka Allah walkur rabbaka fi nafsik selalu ingat di jero hati motifna tadarru'aw wa khifah DP jeung sieun ka Allah dek diayakeun suarana jadi hate mah teu kadenge mangga cuban wadunal jahri minal qaul diayakeun suara ulah tarik-tarik sedang laun teuing teu tarik teuing ulah iraha bil ghudwi wal asar sepanjang masa isuk sore peuting berat wala takum minal ghafilin ulah rek aya anjeun Muhammad minal ghafilina termasuk jelema nu poho kabeh ka Allah. Masya Allah. Khitab khusus ka Kangjeng padahal mah umum jang umatna
Kangjeng mah jages teu kudu dititahan ge per detik per napas dah pasti ingat ke Allah. Sebab beda komponen Kangjeng Nabi jeung komponen urang. Diciptakeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi mah afdalul makhluqat, komponenna berbeda. Ulah kakarak ning Kangjeng Nabi cacak para sahabat ke berbeda jeung urang. Ulah para sahabat anu brilian, para aulia Allah berbeda. Para aulia terlalu luhur, ulama solihin berbeda. Kabedaanana ketika salatnya nama kuat sababaraha rakaat kurang mah padahal daharna leuwih gede tibatannya. Tapi kekuatan salat jauh. Puasana gagah. Urang maka karak puasa datang ka zuhur bage geus teh okaler kitu. Anak geus teu katanya ku urang. Pamajikan geus disabodo-sabodo. Aya puasa urang meleng-leng mah. Beda komponen. Beda. Ngaji urang mah saminggu sakali ge geus asa pangajina bae. Kitu ge berbeda jeung batur bau. Berangkat ngaji di imahna wuduk, datang ke dia wuduk di double cover. Wah, beda. Masya Allah. Wah, dedelean beda jeung ulama. Dedengean beda. Memang komponennya diciptakan ku Gusti Allah berbeda. Satu ketika wali Allah mah bisa kuat teu dahar, mungkin sapoe sapeting, mungkin 2 peting, mungkin saminggu bisa kuat. Teu dahar teu nginum. Lamun Syekh Maulana Hasanuddin titah tapa awalan 40 peting teu beudang dahar teu beudang nginum. Begitu ditanya setelah 40 peting ku Syekh Syarif Hidayatul kumaha rasana? Can sabaraha bah. Coba urang titah 40 peting. Engke ku abah dek ditanya geus beres 40 peting na. Ke abah engke datang ka dinya ka patapaannya. Ayo kuatkeun ku sia. Datang ka dinya tinggal tulang taleng. Hulu di mana? Suku di mana? Bea. Teu kudu 40 poe tah mah saminggu ge geus ajur tah mah geus. Tuh beda komponenna tuh. Ulah haju nitah tapasana ka murid. Tapas ya di mana? Tuh di Leuweung Gede. Paes ya. Bisa tuh dileheula komponen geus kuat apa encan. Beda. Lamun Mama Bakri baheula ngaji bulanan teh berangkat bada Isya lamun teu ditoel subuh ge ngaji bae. Urang mah kakarak 2 jam ge. Waduh kiai zolim. Disebutkeun kiai zolim. Kencang teuing cenah eta ngaji lekebal teuing. Geus zolim kaki teu beres murid teu beres dah. Masya Allah karim. Poho jangan ku lazat-lazatna ibadah. Ngaji sebab teu boga rasa, ngaji teh ngahareupan makhluk, ngahareupan jelema. Terasa keur ngobrol jeung musannif jeung muallif. Indah ngobrol jeung wali. Kan ngobrol jeung wali mah ngeunaheun. Urang kuari lamun ngobrol jeung lain wali penuh kecurigaan. Aya polisi ngobrol, curiga. Aing dirantai asana ku polisi. Urang ngobrol jeung abri curiga, digranat bisa aing. Nu sugih ketika ngobrol jeung kiai, curiga, asana kebal-kebal dipenta aing. Awewe ngobrol jeung hiji lalaki, kebal-kebal, wasa asana, waduh cintaku dicuri. Beda, urang mah penuh kecurigaan orang, tapi ngobrol jeung wali moal sebab naon ka dunya geus teu hayangeun moal mentanya nama. Ketika aya sesuatu apakah orang bakal dipenta tulung moalnya nama geus langsung ka Gusti Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketika lapar suganya nama bakal menta dahar moal malah lumilu menta dahar ka nyama. Sebab urang geus teu butuh kuateun nya nama. Mantak urang teh lamun kadatangan wali ngeunaheun sebab naon moal nyuguhan dahar moal nyuguhan nginum ngeunaheun. Coba kadatangan si eta
Uyang endog beak kotok beak boro-boro anu geus di meja anu hirup di bawah bae itu mah garong beneran uyang orang siapa ngeuleuh ka dieu ka ditu atuh angon geus khusus teh gitu ya Allah teh wali Kangjeng Nabi anu dipiwarangna tapi horenganan umumul lafzi khusus kitabna tapi umum jang urang maka ditatalah ku sebagian umat Kangjeng Nabi aya anu langsung dibere ku Gusti Allah murad ngaranna aya anu ditata melalui suluk adapun perjalananna suluk beda-beda tergantung kumaha guruna Qadiriyah mah keur carita thariqah teh kieu, Naqsabandiyah mah kieu, Khalidiyah mah kieu, Utsmaniyah mah kieu, Ghazaliyah mah kieu, Syatariyah mah kieu, Tijaniyah mah kieu dan lain-lain sebagainya kumaha guruna tujuanna mah hiji wusul ilallah. Nu mantak ditorikohkeun teh lantaran urang teh sapopoe tani, sapopoe dagang sapopoe gawe di kantor sapopoe urang bergaul kunaon ieu hate urang teh di Qur'anan ku di Qur'anna di hadisan ku di hadisanana di ajian ku ijma ulama di ajianana tapi tetep teh daek kageser resep teh kana dunia bae makin jadi kiai makin cintana jelas-jelasan kana dunia kerja di santri marada deres barang dikiaikeun Masya Allah proposal ambalayah kok jadi kieu sih ketika datang kandidat datang ke manehanana anu tadi nama cemik warimah malah menta pondok dibangun ku Golkar pondok dibangun ku PDI sehingga lagi pondok na majelisna tapi nu ngeusianana eueuh santri paburia nu ngaji arembungeun tinggalnya na bae teu dikiaikeun marah tapi ngaji henteu gara-gara cinta dunia. Geus sabaraha kiai nu korban akibat asup ka Golkar disumbang ku Golkar, geus sabaraha kiai nu korban akibat cinta PDI disumbang ku PDI, geus sabaraha kiai nu korban anu cinta ka kandidat jeung partai-partai disumbangnya na mewahnya na tapi horeganan leuwih kalazatan ibadahna ka Gusti Allah akibat cinta dunia. Geus sabaraha teu kudu disebutkeun ku aing ku siapa ituna ke laporkeun ka aing kunaon ieu cinta dunia. Berat cinta dunia kok kieu sih sementara ketika Quran dibaca mah Masya Allah dunia teh orenganan mataul gurur dibaca kunyana tapi geuning terus makin cinta dunia teh lahu wa laibu wa lahun tapi tetep bae makin cinta kercan jadi kiai teu sabaraha barang geus jadi kiai pohara ieu nu sok disebut garong berjubah kiai buktina ulah neuleuh ka dieu kasinggung aing ditu sia neuleuhna maka dicoba carana kumaha sih hayang supaya ulah cinta dunia upaya aja aya kiai makin jadi kiai makin cinta dunia teu ngupayakeun kok padahal mah nyaho manehanana bahwa dunia teh jahat sebab dunia teh adunya bahrun amik kok qad gharqa nasun katsir dunia teh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin geus jelas tapi makin ka dieu makin cinta dunia makin cinta pesantren teu cukup ku pesantren salapi dijieunlah yayasan Supendiah Al-Janamiyah marah iya akibat cinta dunia asal aya murid teu mayar buarkeun buku eta mah yatim piatu tidak tahu itu yatim piatu ini sistem pendidikan ini kumaha ieu mah bapana susah alah neangan deui yayasan sejen susah ulah sok sekolah ka dieu gas tadi tuh batu kasalapi itu ortodok cinta dunia salah itu emang sistem belajar kos itu di Belanda nage di Belanda kos itu supaya pinter ya nage bebeja tah jangan gaji guru dah saha
lain sia sih lebih terkuah sia gaji teu ngomong mah bisa masalah dengan berbagai dalil jakada ge ku ceuli urang pek bae ngan cinta dunia bakal balener kos itu moal kajen kumaha sebab cinta dunia. Nah untuk ngageserkeun supaya ulah cinta dunia kumaha si jajaho dunia teh ra'sukuli khotiatin ieu teh bibit tidak setiap kejahatan adalah cinta dunia bibit Masya Allah geser aya anu terlena di cinta dunia sampai bae bagianana meureun masalah tinggal doakeun ku urang kayak anu antara jeung antara sebenarnya mah aing salah tapi aing kumaha sebenarnya aing salah tapi aing butuh sampai paeh geus sakitu bagianana masalah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah bahkan aya nu menjual kemuliaan hanya untuk meraih dunia paeh nyana keur aya di dinya atuh mangga bae eta mah urusan nyana tapi kan Nabi nitan sing hade pisahkeun cinta ka Allah jeung cinta dunia. Kok mulai aya kiai anu berpikir aing teh bakal paeh sedengkeun di pundak aing teh ieu adalah amanah mun aing paeh ke ditanya ku Gusti Allah aing nitipkeun ilmu kasiat teh dipake naon ngaranna da teh ieu karim kumaha ke di akhirat mulai carana ieu supaya ulah cinta dunia kumaha carana geus nyaho bahwa dunia teh nini anu dipoles geus nyaho bahwa dunia teh bangkai geus nyaho bahwa dunia teh rasukul khotiatin geus nyaho bahwa dunia teh mataul gurur dengan berbagai kisah jeung dalil teh geus nyaho nah kuari carana kumaha ieu menta cara cat neangan cing coba ka ieu karasakan ku hatena geng lamun geus dibere bagian aya tek ieu nyanana boga bagian ti Gusti Allah dengan upaya-upayanya ingin meninggalkan dunia mulai nyana asup ka imah thariqah bere ku guruna sok gitu nu kuduna mah zikir teh lalaunan lantaran kula launan mah osok teu khusyuk suaraan la ilaha illallah la ilaha illallah di suaraan ge masih kene luak lieu kene bae lantaran ieu mah tahap belajar sing tarik la ilaha illallah illallah nyana kaget-kaget ku illallahna tak belajar kan lu geus bisa emang gandeng atuh henteu tahap belajar kan nyana ge ceng jeung budak ngelehkeun suara-suara laut illallah nyana muringkak buru ge teu puguh muringkakna nyana mah sebab ieu mah kadegena kageter kana hate bae gandeng jadi illallah tah diberian mulai nyana leuleus rahasia Allah ayalah ngerenyet Allah nu merena jahe kuari mulai zikir teh rada laun ge ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun geus ngeunaheun jasa teu kudu sorangan teu kudu sorangan urang bobogohan jeung awe mimiti mah ngomong rada jauh ka belah dieuna haharewasa ka dieuna mah tanpa suara tapi ngaragap bloon budak maksudna zikir ge tanpa suara tapi terus lempang perasaan-perasaan teh masyaallah nikmat anu luar biasa dengan zikir ke Allah teh horenganna nikmat make jarak waktu mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun mungkin 10 tahun terserah kecerdasan eta jelema jeung kumaha diberena ku Gusti Allah urang mah ngalaksanakeun sesuai jeung guru ti guruna ila rahasia wal rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah
wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asal. Tidinya terus bae zikir anu dimaksud wala takum minal ghafilin. Ulah poho per detik warima diatur ti mimiti jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kuari geus ada laun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Kuari laun pisan di hati la ilaha illallah la ilaha. Ganti kuari khafi. Khairu zikri al khafi wa khairu rizqi mayat. Mulai di hati Allah 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 Allah. Tambah deui ku gurang hu. Selanjutnya kuari geus boga rasa udang hes langsung ke Allah kelempang ge ka Allah bae di kerumunan jelema loba babarengan digendeng ku jelema dihareup di tukang horenganan malaikat banyahoeun ieu mah berbeda perasaanna keur ka Allah komo Gusti Allah di kota sanajan campur jeung nu kumaha bae horeng hatena maka Allah bae di leuweung sanajan cacampuran jeung saha horenganan hatena maka Allah hanya Allah nu maha uningat sebab Allah nu masihanana kuari mah geus teu gopil per detik nanti Allah lain masalah Allah na leungit pengakuan diri mata lain nu aing nu Allah kumaha Allah bae ceuli lain nu aing kumaha Allah bae jaya nu bogana diri aing zahir jeung batin teh lain nu aing nu Allah lamun cacak-cacak nu urang ketika urang nyeri ceuli pertahankeun ku urang janu urang ternyata ku Allah makin diobatan makin nyeri teh ceuli kulantaran nu Allah mata urang dicokot ku Allah kadarna kulantaran nu Allah urang berusaha dokter dan lain sebagainya cak Allah nu aing sia berobat ka mana ge moal datang ka cager bae ge bawaeun ka kuburan tama penyakit sia cak Allah diobatan kumaha deuk diobatan kumaha ayo huntu geus cabut hiji nyeri deui cabut hiji deui datang ka kabeh huntu dahar ge geus kuduna bubur bae masih nyeri keneh bae hantu nu sia emang sia nu aing cak Allah teh geus teh bawaeun ka kuburan tah mah geus sampe kakarak nyeri mata nyeri ceuli nyeri huntu nyeri suku mata mancan sabaraha tapi ieu dongkrak ati geus teu fungsi hayu sia ka mana nu di imahna geus marah bae puyang deui mah cakna teh puyang geus kakak mabur ka ditu ka mana ka Gunung Karang deuk naon ngaragageun maneh geus teu paedah cenah hirup. Nah, diurutna. Kabaten geus. Ye, cak Allah mah nu aing. Geus lempes bae lempes. Geus ya jang baeun paeh deuk kumaha deui? Lain nu urang teu daya teu upaya. Nah, urang teh deuk miceunan rasa pengakuan nu urang nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah sanestu abdi. Mata sanestu abdi ceuli sanestu zahir batin nu Gusti tah. Eta lain ngomong kos gitu teh dengan perasaan. Enggak mangga geus ka Allah bae. Kuari mah tu diatur teh ku syariat dipandu. Tahapan-tahapan syariat pemandu syariat anu patalina jeung zahir waktu salat waktu puasa haji zakat waktu ngaji waktu musyawarah waktu kumpulan ieu mah dipandu ku syariat cak Gusti Allah datang ka mana nyana panduan syariatna ternyata geus sempurna di panduan syariat nah yang leuwih mantep milu nyulusup ka jero melalui thariqah nyana dipandu ku ilmu thariqah cak thariqah ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu meunang ieu henteu ieu gawean ieu ulah geus di luar syariat cek syariat mah kapan dahar seueuh teh meunang tapi cek thariqah mah deuk seueuh teh deuk ka mana deuk dipake naon deuk kumaha apa mungkin ku seueuh beuteung teh bisa wusul ilallah diperhitungkeun di tarekat ketika manggihan inuman gitu kayaknya apa mesti kudu diinum ketika diinum naon paedahna apa ngausulkeun apa henteu ka Gusti Allah apa sakadar susukaan lamun maneh susukaan berarti kembali deui ka syariat aturan dina thariqah mah jalain kitu kabeh jang usul ilallah syariat jang sakadar galaksanakeun perintah Allah tapi ketika di tarekat usul moal ka Allah
segala rupa diperhitungkan. Ketika manehna dipandu ku thariqah teh geus mantep, kuari nyulusup deui ka hakikat. Masya Allah karim, geus pinuh ku rahasia disebut hikmah. Geus berhikmah. Lempang batul ka kalernya nama ka kidul, ketika ngomong meunangnya nama henteu, ketika batur mah abring-abringan nama henteu dan lain sebagainya. Sebab anu ngabimbingna anu manduna langsung Allah melalui hakikat. Geus pasti bertentangan jeung sasak mangga bae, tapi tanpa membawa orang banyak sorangan. Hakikat mah sebab moal kahartieun ku jelema loba. Ketika manehna berhakikat bahwa jelema loba, atuh salah dikutuk ku Gusti Allah. Sebab naon? Batur mah ayana di syariat, panduan syariat. Nyana geus aya di hakikat, panduan hakikat. Atuh sangat berbeda syariat jeung hakikat, maka kudu sorangan bae. Geus salat lagi kadang-kadang sorangan, nyana mah kumaha nyana bae. Mentak sing ada besi di lembur urang aya nu teu salat, buat teh ingana salat sorangan. Ulah suuzon ulah. Tinggal diintip bae horenganan ngajopak teu salat. Seret dia mah pas kieu. Tah, nu paling hebat jelema berhakikat tapi bertingkah syariat. Biasa bae. Bergaul biasa. Eta nu paling hese. Padahal nyana geus berhakikat tapi make baju-baju syariat. Abeh kadeurina sinergis. Abeh tenang, membuat manusia jeung umat tenang jeung tiis. Sebab nyana geus aya hakikat, teu pernah nyaritakeun hakikat jana mah. Syariat we, syariat. Ngeunaheun lamun aya ulama seperti eta. Mama, kok mama bisa nyokot duit di Golkar? Maneh bae mama keur berhakikat. Lain deui mama lain sa nyokot-nyokot deui mah. Maksudna mama eta pan cenah di saret mah kurang bagus. Mama mah keur geus datang ka hakikat. Ulah nurutan mama. Ulah. Engke mama mau ngagejebur. Wallahu a'lam mama ge puyeng. Ieu mah mamanukan kos kitu. Mamanukan tah mah anu kos karar itu ulah didengekeun bohong. Bohong, moal beukieun ahli hakikat maka duit pamarentah. Cadung nya nama. Sakali deui ahli hakikat moal beukieun ka duit pamarentah. Cadung nya nama. Kadenge ku ceul sia. Sia masuk gitu. Kumaha cenah ai ka ieu na ai ka duit teh panteu beuki ka apelna. Goblok sia mah. Ka duit teh emang teu beuki ai ka apelna. Ai ka jerukna. Sia mah kudu seret ka subur parem meureun jadi dicor sia. Sebab daun Syekh Sikti ketika dibere duit ku gubernur saat eta dicekal gurucut jadi nana. Syekh Abdul Qadir ketika dibere apel cekal jadi getih. Ibrahim sarua ketika dibere ku gubernur dicekal set jadi bilatu. Dicekal apel ku Haji Pendi amis. Sabangsa amis rasa bilatu rasa anyir malah mementa deui ka ditu. Ya Allah ya jauh urang jauh Allah. Carita-carita jelema nu zikir mah geus sudang sare kiceupna sagala rupa dengena langkah-langkahna selalu ka Allah. Ieu lah jelema anu geus berhakikat usul ilallah. Derajat manusia tadi ditinggali tina kawauhna dirina jeung Gusti Allah. Datang ka mana marifat di dina lah makomnya na. Datang ka mana nyana teh nyahona ka Allah di dinya lah makomnya na. Urang mah kakarak datang ka syariat, syariat lage puluya pelaya makom urang di dinya lain makom disebutna ta makos kitu mah. Ngan kakarak datang ka dinya geus. Geus. Can boga makom. Lamun hayang nyaho diri sorangan bae ulah ka batur datang ka mana aing bencina terhadap dunia. Datang ka mana kalazatan aing ibadah ka Gusti Allah. Datang ka mana sih aing geus pegatan jeung dunia na teu kudu ka batur diri sorangan bae ulah ukur. Di dinyalah makom urang sebener-benerna. Ketika di syariat paduan syariatna geus pas apa ente. Ketika di tarekat paduan tarekatna pas apa encan. Ketika di hakikat geus lain urusan sama dirina jeung Gusti Allah. Kitulah wazkur rabbaka tinggal ke urang diperhatikan digunakan aing begitu hudang geus lain ka Allah
Begitu hudang langsung tek. Iya, jadi di tempat saya sekarang. Betul. Iya, entar. Ya, oke. Ya, sip. Karena kurang HS. Barang di dulu, waduh, geus 4 panggilan. Keur HS kana geus dipanggil, goblok teu, begon teu, tolol teu. Waduh. Sagede oh iya, encan mandi. Iya betul. Nih, ayo. Ya sip. Oke, deal kan. Kakarak turun di tempat sare dekat cai guys. Ya. Wah iya bagus. Oke. Tunggu ya saya mandi dulu. Encan mandi mesti lo kali panggilan. Dasar jurig apa ya. Udah kasih ingung sih ya. Biasa baik sih. Ahli Allah teu pernah boga HP. Teu pernah boga TV, teu pernah pepegatan kana wajan bos katu geus udang hes geus masyaallah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus alhamdulillah Gusti dihudangkeun tina sare teh kembang maot masih keneh dibere umur ku Gusti kuatkeun abdi jeung ibadah ka Gusti mulai udang jam 3 kacai geus menta ka Allah menta dipanguat mandi salat Allahu akbar Allah Gusti abdi bisana sakieu salat nu nitahna Gusti nu ngagerakeun Gusti nu rek narimana ge Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah bisa nangan sakieu mulai berangkat ka masjid salat subuh Allahu akbar beres salat subuh langsung nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti abdi dititah ku Gusti digerakeun ku Gusti abdi basa kadar hayang ridho Gusti bagus jeung goreng nama kumaha Gusti bae nu nganileh nyanggakeun sadaya-daya sakieu ka bisa abdi berangkat ka imah langsung maca Quran auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim cak majikanna ka ieu kopi tutupan bae heulanan aya jin kege jin nanyana horeng udah wacan ge naon kopi mun aya susu itu goreng can kacai aja masyaallah pamajikanna ngarejag-rejag ho salagi jadi kieu cenah ieu was salagi awas aing keluar teh geus kudu gembrak deui parah cek majikan ieu ka haji jadi kieu barang ngaji ka Cilongok ieu nya. Atuh kudu da lain gitu. Kak ngedo kopi lah teu kudu ke nyedu sorangan bae ka jauh boga suku masyaallah cek pamajikanna. Loba amat perubahanna ka barang teu boga duit ku ari. Sial jasa. Mawas diri burungnya na. Ya Allah ya Karim. Nah, beda jauh ahli dunia beda jeung ahli Allah. Gerakan-gerakan ana sebab nu dibendak hati jeung di otakna. Ahli dunia selalu dunia. Memeh sare geus di HP urusan dunia. Ketika sare berpikiran ana dunia. Ketika ahli Allah hudang sare keur sare nage emang ka Allah, hudang sare nage ka Allah. Nu matak naumul alim khairun. Sarena alim ilallah ma'rifatullah lebih bagus tibatan ibadah 1000 rakaat jelema tukang ibadah tanpa ilmu HS tabae nama jadi HS tabae ge HS tabae jadi ibadah HS tabae ge lebih bagus tibatan 1000 rakaat ku batu batak waliman lobana HS bae waliman HS ge lebih bagus itu maca Kangjeng Nabi naumul alim khairun jadi kau baca nyarita dari Kangjeng Nabi tentu Allah. Sebab lan memeh hesa guys Allah. Ketika sare set pernapas sarua jeung sarakaat sabaraha jam nya hes sabaraha napas eta jadi rakaat. Ye bantek nya mah makin kebal hesna.
babandinganana Gusti Allah nyaritakeun hamba anu selalu ingat ka Allah ialah nu ngaran malaikat. Cek Gusti Allah innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ya hamba Allah nu ngaran malaikat. Malaikat bade ciptakeun ku Gusti Allah petena nur lain lalaki lain awewe tanpa aya jasad. Malaikat bajeng eueuh nafsuan istuning didamal ku Gusti Allah teh jangan laden ka Gusti Allah. Aya anu salat bae, aya nu sujud bae, aya nu ruku bae, nu tasbih bae, zikir bae, eta mah urusanana urusan Gusti Allah ngan kabeh ge. Innalladzina sanyana malaikat inda rabbik anu deket ka Gusti Allah lantaran teu pernah maksiat deket rahmatna jeung ridhona. La yastakbiruna teu sombong tina ngaibadahan ka Gusti Allah nya mah diciptakeun teh istuning nurut ka Gusti Allah. Wa yusabbihun nahnya nama terus-terus nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah amma la yaliku bi tina perkara nu teu layak ka Gusti Allah. Urang makan loba hal-hal anu teu layak ka Gusti Allah. Aya ngarasula malaikat yusabbihun walahu yasjudun. Teka saha malaikat masujud ka Gusti Allah aya khusun nangtukeun sujud ka Gusti Allah teka batu teka kayu teka makhluk-makhluk dengan bil khudu'i wal ibadah DPDP ibadah selalu ka Gusti Allah. Konsepna hayang jadi wali supaya akur jeung malaikat teh ieu nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Mentak cek iblis teh umiro ibnu Adam disujud diparentah anak Adam sujud pas sajada. Awalna mah kangjeng Nabi Adam umiro Adam disujud pas sajada. Atu palahu al jannah. Kangjeng Nabi Adam tita sujud ka Gusti Allah hajunya nama sujud atuh boga sorga. Haju umat nage ditita sujud ka Gusti Allah haju sararujud atuh falahumul jannah jelema anu daek sujud beberes sorga. Ai umirtu bis sujud di Adam aing mah tita sujud ka Kangjeng Nabi Adam aing mah embung atuh palian nar aing mah bagian neraka. Bedana Adam jeung aing Adam mah tita sujud ka Allah daek beres surga aing mah tita sujud ka Adam embung aing mah bakal dibere neraka. Ulah sambat ka dia aya cek iblis maknya aing kudu sosoranganan di neraka. Aing urang Cikupa urang Blaraja deuk diacak-acak supaya ngabaturan aing. Hayo siapa aing sia de teh cenah kiai teh jauh kiai teh naon eta mah cenah kori komo kori bebari ku aing digieukeun lah. Eta mah cenah pengusaha pengusaha mah komo deden eta mah cenah pejabat raja nah eta mah kos kitu acak-acak geus ku aing. Eta mah Ki Haji boro-boro Ki Haji kiai ge ku aing di beak wae gas pokona mah atuh tungtung nama di Blaraja lain nurut ka Allah nurut ka iblis. Di Cikupa nurutna lain ka Allah nurut ka iblis. Di Sepatan di pondok kabeh nurutna ka iblis. Iwal teh di Cilongok Masya Allah istimewa. Ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak kurang singa dewe singa geser jero hate urang konsep lah yang jadi malaikat ieu. Nomor kahiji la yastakbiruna ulah sombong. Selama aya kasombongan di diri urang boh aing mah pan sugih moal jadi wali. Boh pan aing mah gagah moal jadi wali. Boh pan aing mah pinter moal jadi wali. Boh pan aing mah kasep moal jadi wali. Boh aing mah pan boh aing mah pan boh aing mah boh legag ku sia boh moal jadi wali. Kudu tawadu sugih tawadu dina sugih pinter tawadu dina pinterna gagah tawadu dina gagahna
Urang jadi pejabat tawadu dina jabat. Urang jadi kiai tawadu dina kakiaian. Urang jadi pedagang tawadu dina dagang. Deres tama. Ilmuwan, hartaan, gagah. Ieu mah harta eueuh, ilmu eueuh, gagah eueuh, tapi tulak cangkeng diceuli goblok. Aya kuari ge jelema. Siapa asal kos kitu we ka dieu heran aing mah. Ih, pajarna mah nyana bae. Aduh, tadi sebutkeun ge ngaranna. La yastakbiru. Nomor 1. Nomor kedua. Lamun urang geus teu takabur wa yusabbihun. Sucikeun Gusti Allah malayaliku bersihkeun lain sakadar subhanallah 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 subhanallah. Tapi bersihkeun sebab kabeh kaluar moal aya nu kaluar tina kudrat iradat Allah. Ulah sok cuat-cawat nu mantak nomor kahiji dina latifatul qalbi. Nafsul lawamah adalah laom. Ulah cuat-cawat selama urang nyuat-nyawat berarti urang teu ngabersihkeun ka Gusti Allah. Urang nyawat idih teh budak kasep namangan pendek moal jadi wali. Beuh budak geulis damangan masyaallah kunaon pendek moal jadi wali. Eta budak jangkung nama semampaengan seetik mah kunaon hideung moal jadi wali. Moal jadi wali. Sebab aya cuat-cawat ka Gusti Allah bersihkeun sebab eta dadamelan Allah. Urang ningali orai ya Allah kawasa amat Gusti nyeun orai. Urang ningali kalabang masyaallah dadamelan Allah nagara mana nu bisa nyeun kalabang. Urang kapanggih jeung kungkang ya Allah kungkang ku hebat amat potonganana jeung mawa babauan maha kawasa Allah. Da kumaha coba ayo kabeh genang Allah saha nu nyeun kungkang. Wal aya ayo aya kica-kica ya Allah ya Rabbi ya Gusti Allah maha kawasa nyeun kica-kica segala rupa. Aya sireum teu pe asup ka ceuli kawasa Allah ngasupkeun ieu sireum ka ceuli abdi. Ayo da kumaha coba. Urang mah goblok sireum tolol sireum. Lamun geus kitu garak yusabbihuna. Lamun urang geus katakaburan kemudian nyucikeun ngabersihkeun ka Gusti Allah malayaliku kemudian walahu yasjudun sujud ka Gusti Allah. Sujud teh lain sasujud-sujudna tetapi mah sujudna teh bil khudu'i wal ibadah aya jelema nu sujud tapi ieu mah sujudna teh ngan sakadar cari muka. Aya anu sujud DP tapi ieu mah keur mancing horenganan hayang dunia. Aya jelema anu sujud ka Gusti Allah beuh salat hajat tage pohara jasa. Barang menta horenganan di hawa sujud bloon. Sujud bloon. Sujudna lain khudu jeung ibadah inopa. Diwirid ku nyana 7 poe aju ngadoa Allahumma lain kol basar witi. Kamalayan talhadi dari Daud alaihi salam. Gusti, abdi kakarak boga pabajikan hiji hayang nambah Gusti. Supaya leuleus hate sarwiti jeung nu kolot ge supaya leuleus dibere ku aing doana moal dibacakeun. Wah bahaya gitu. Bahaya nyarandung kabeh murid aing ge. Eta apa sujudnya bagus? Henteu. Sujud teh. Maneh kunaon sujud? Masyaallah layak Gusti disujudan ku abdi sebab Gusti Maha Pencipta abdi makhluk. Gusti Khaliq. Hayang ganjaran teu hayang. Hayang ganjaran abdi mah teman mereka ganjaran mah Gusti atuh nyanggakeun sagar abdi mah sujud kelayakan abdi sebagai makhluk teu hayang ganjaran saeutik-eutik acak kakarak takabur eueuh dinyana maka bersihkeun Gusti Allah aya dinyana sujud aya dinyana janu kieu mah malaikat ketika makhluk geus bisa seperti eta bakal akur jeung malaikat maka nyana bisa ngalayan ke alam malakut sebab geus akur jeung malaikat. Dicontohan ku Kangjeng Nabi teh subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir.
Maha suci Gusti Allah anu geus kaberangkatkeun hambana yana Kangjeng Nabi. Bahasa abdi berarti jelema, ai jelema mah berarti jasad jeung rohna. Diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jibril bawakeun burak. Burak aya di dinya ceklah Kangjeng Nabi set ka Masjidil Aqsa ti Masjidil Haram sakicep. Di Masjidil Haram naik ka Sidratil Muntaha sakicep. Muka lamah lah jeung Gusti Allah bari malaikat Jibril mah teu bisa nganter turun deui sak Masya Allah Karim kok bisa kos kitu lantaran geus senyawa jeung malaikat la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihuna wa lahu yasjud kuari dipraktekeun ku para hamba-hamba Allah mulai ti Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali. Sidina Abu Bakar kitu kene Sidina Umar dongeng geus panjang tah khulafaur rasyidin kabelah dieuna. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masyaallah bisa ngalanglang buana ka alam malakut. Abu Hasan Asyadzili bisa ke alam malakut. Uwais Kurni ketika Kangjeng Nabi Isra bas berat ngaros ka malaikat Jibril man huwa ya Jibril huwa min ummatik eta teh umat anjeun saha Uwais Al-Qurni nuju naon di dinya nuju istirahat ya Karim istirahat di bawah aras teu kira-kira kapan Kipudoli istirahat di Cikupa yang nama Cikupa anu aya teh anu ngagebegan jagong teh naon garang-garang ngosok ngagebegan jagong teh naon di Cikupa naon atuh eta sia sok kadi janji aho aing mah teh nyaho acan loh curug ge sok pura-pura atuh wayah pura-pura mah pura-pura bae atuh ya Karim masyaallah ya ada penaras hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Eta maluhur teuing belah ditu kuari manu belah dieu bae eta Syekh Abdul Karim bisa hibar ti Mekah ka dieu neuk kalayan Syekh Asnawi eta Syekh Asnawi na ge bisa hibar ka Lampung eta tangkal kayu gede anu kulimaan ge kapan teu katangkep kapan eta teh diragaji make ieu ku Syekh Asnawi teh waktu deuk ngabangun Masjid Banten blok geus turun ngagublag ieu teh kan ulu bisa mawa di Lampung teh akhirna kita pareurem kabeh peuting ulah anu nyaho ku Syekh Asnawi ngan sakadar kita doang kayu sia teh dituar aju deuk dipake ngabangun Masjid Sultan Banten wayahna siap berangkat ka ditu ka Merak lempang sorangan kayu Masya Allah Karim lamun urang bisa kos kitu misalnya aja pengen bisnis kayu di Kalimantan ka dieu waduh geus teu moke teronton deui polisi naon daratang ka dieu gebrug we nimpah imahna lamun eta Syekh Mansurudin masyaallah manehanana berangkat di Mekah melalui sumur Zamzam set keluar di Cibulakan masyaallah hamba-hamba Allah anu geus bisa la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun teu kudu dicaritakeun ambalaya loba di urang wali-wali Allah anu hut het perang jeung musuh sorangan anu hut het manehanana ngalawan kabatilan sorangan anu hut het nyana berangkat ti nagara ka mana ka nagara ku hibra ngadenge kitu mah resep jasa iku ari aya cenah kiai wallahu alam aing kitu nyaho wallahu alam jak kuari mah kiai na ge proposal malulu oh nu tah apa kuari mah kiai asal ceramah dibere leutik baju nyumpahan tolol tah kiai ulah sok neuleuk ka dieu atuh sia biasa bae si tungkul sugan urang ngadenge atuh di Pandeglang sugan ngadenge di Serang sugan ngadenge di Tangerang mana nu rada unta anti atuh ka duit-duit tu kos garar itu eta lu manjur atuh ieu mah nu anti ja wow hese atuh neanganana atuh meureunanan aya keneh kiai insyaallah aya mah aya ngan teu kadeuleu sosokna teu nyai biasa bae murang kapangi kadang-kadang teu make kopiah kadang-kadang make lepis dan matak sih ada bisa anu make lepis ieu wali asana kebenaran cewek deh iya waliatullah ya tangkep habek
begitu ditangkap susuna gede mantep ya wali ya. Siapa juri lain wali. Ya Allah main tanggep baik. Wali jadi mau wali. Wah, itu beres. Arah rondo kabehnya. Nu mantap cak di dia fakunu mislahum sing araya aranjeun kabeh model malaikat kumaha geus ulah ngurusan dunia ulah ngurusan awak jang pribadi kepentingan pribadi urusan dunia kita diurus tapi jang kedaulatan bangsa jeung agama turutan malaikat la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun tanggal 8 orang bakal ngelingan jelema anu geus usul ilallah anu tahapanana geus la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun geus urang mah ngadenge geus sakitu beratna lantaran ieu teh ngakuran dirina jeung malaikat atuh urang mah cinta bae resep bae bentukeun rasa cinta urang ekspresikeun rasa cinta urang abeh urang dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani mudah-mudahan urang dibere sehat dibere gagah tambah cinta sehingga urang aya dina bendera para aulia Allah bendera Kangjeng Nabi urang berangkat menuju surga Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.